Ah, eta bener di psikosim lulusan S3 marketing. Anjing estilu marketing jeung psikosim. Teuing mun suraseri sorangan bari langlang lingling mah nya guys ya. Aing karek percaya. Cek saya eta cek psikosim. Nya tuh. Psikosim anjing geus nyan onar deui sih. Eta bisa nepikeun ka nyaho bibi eta psikosim lulusan S3 marketing eta kumaha caritana? Jadi teh kan minta sarannya ke psikosim. Heeh. Arek jualan racun berit, Heeh. Tah terus cek psikosim teh lamun arek jualan racun berit anu arek malina teh kudu dibere sampel ngasaan. Anjing stres anjing psikosim mah. Jadi anu arek meuli teh dititah ngasaan heula. Heeh. Boa ebah. Anjing malah lodar beureuh. Please bi. Pan bibi teh ieu teh nya lain arek jualan asakan. Anu kudu diasaan heula. Pan racun berit bi. Atuh meureunnan anu rek mareuli kaburu kojor. Kojor bi. Tangasaan racun berit mah. Cek orang mah kieu mending oge. Oke, bibi lamun pas dagang, lamun datang konsumen, ya ku bibi demonstrasikeun cek urang nya guys nya, demonstrasikeun. Jadi eta teh racun berit teh sina dihakan ku psikosim heula. Ya. Engke lamun misalkan psikosim kojor, ya percayaeun tah nu rek meuli teh. Kitu kuduna. Ya tuh arek Itu benar. Didoakeun ya pokokna mah bibi sing lancar we nya Ya. bisnis racun beritna. Jeung psikosim. Anjing aya wae ieu aing ampun teh. Aya wae ya anjir ya. Centeng. Si saroceng rek ka dieu moal. Moal aja berat. Pan geus janjian cenah arek ngumpul. Pan keur pasea jeung kosim tadi ku kosim anjar diungkluk-ungklukeun sirahna ge. Tuman. Anjing. Anggar si ieu cing atuh kos jeung babaturan mah kos. Masih leuheung berat, untung tadi gegage ku kosim pundukna. Ya omongeunna anjing. Ya. Urang teh lamun lain jeung babaturan rek jeung saha deui silih colok panon teh. Ya guys. Montong kitu anjir kudu berdamai jeung babaturan mah da urang teh aya naon ka babaturan ai maneh. Naon deui maneh masalahna? Atuh da boganan geura berat. Oh pancenar jeung babaturan mah kudu susah senang bebarengannya. Ari saroceng mah giliran susah teu boga udud ka kosim, giliran senang anjir. Teu beja-beja teu ngajak-ngajak geura. Pada senang naon di saroceng? Heupannya peuting teh saroceng teh ngendong di imah kosim berat. Oh cenah pamajikanana keur kamitohana cenah ngendong di dieu we sim heueuh ceuk uing teh. Sare teh pagigir-gigir berat jeung kosim teh. Eta manehanana cenah berat ngimpi ulin ka Bali anjir senang-senang di ditu jeung bule. Terus teu ngajakan ka kosim padahal kosim teh sare gigireun berat matak naon atuh Noel atuh. Anjing. Pan ngimpi. Eta mah ngimpi utar. Ngimpi sedeh. Teu bisa ngajakan henteu. Anjing. Nah, ai si kosim. Parah si ieu ampun teh. Aya wae ya aja. Barongsai. Brad, bejana harga bensin turun ayeuna nya Brad. Heeh. Ning nyaho? Eta Brad, ngadege tina berita geuning Brad. Oh. Turun, Ceng. Lumayan turun 200 nya. Nya Brad. Ari dinya Brad eta ngesian bensin sok di mana Brad? Maksudnya di mana kumaha? Eta jadi pom itu. Di mana kumaha? Kapan pom teh? Warna-warna Brad. Aya pom mini, aya pom gede Brad. Oh. Orang mah sok di Pertasop. Orang mah eta teh Pertasop teh antara pom mini jeung pom gede, maksudna tengah-tengah lah, pom meujeuhna lah. Di Pertasop urang. Kumaha deh? Eta mah tuh
Jang kana pembangunan perbetengan meureun Brad eta mah pertasop mah. Henteu ngeusian bensin ceng, ngeusian bensin sarua. Henteu jang pembangunan jangka beteng henteu. Lain rumah makan lain. Maksudnya kumaha itu? Ari sopna eta Brad. Sop buntut tawa sop iga. Anjing. Palingan aing teu ngarti atuh. Ceng. Maksudna kumaha ngajelaskeunna si Saroceng ieu? Ya lain sop buntut, sop iga atawa sop buah sia teh. Pertasop disebutna teh pertasop. Sarua pom bensin ngan pom bensin nu meujeuhna. Henteu gede teuing, henteu leutik teuing, Ceng. Saroceng anjir. Anger ieu geus belep ieu ya. Hah bisa wae ieu ya anjir. Imuning ieu. Brad kumacing ngabedakeun randa jeung parawan tanpa diasaan. Naon teh pertanyaan teh anya nih jorang Saroceng. Jorang teh. Ora yang mau jawab lagi anjir. Ih Brad, kapan eta teh edukasi Brad? Jangkan can-can kararawin Brad. Da kudu apal meureun. Heeh sih. Jangan bedakan nama geus kawin. Berenang airana mah pernah kawin, mun parawan mah can pernah. Bener teu? Cek aceng mah lain Brad. Sinah rarenang. Si randa jeung parawan teh. Ya, terus? Tangke ditinggali ngaburu busna Brad. Beda iyo lamun randa mah buru busna gede Brad. Lamun parawan pasti leutik. Anjing. Saroceng ieu. Lamun kitu konsepna Ceng, nya henteu kudu ka kolam renang anjir. Dalemkeun we dina baskom si Komeng ditu di Tamalban anjir. Nya da anjir komom teh anjir ban jero nya. Boe ebah. Ora Saroceng ieu. Bi minta sanggup bi. Ngeuweuh, ngage Nah eueuh aing di imah can asak pugu. Magicomna rusak, poho polana teu bisa dibuka. Maksudna kumaha ieu teh mah nya Magicom di polaan maksudna. Hareueuh, Merek naon eta Magicom Samsung? nya merek Samsung, Android meureun nya. nya. Make pola. Heeh, Bibi poho polana. nya poho. Rada edan sugan. Terus Abibi candahar atuh. Cantik kamari. Paingan anjir. Sasapu ge tapi ka salah. Bi ieu teh ajang nyodok. Terus? Ieu teh ajang mau nyodok. Ieu jang sasapu. Kudu lagi sapu di kieu teh. Di lain juga ieu. Oh, heueuh nya salah. Kieu. Ge mah dahar we di imah geus sasak nu urang sanggup. Tang geus ripuh bi. Tak heulakeun dahar lur.